Hujan murubui ngecerak, ngebasuhan jalan setapak. Nu aya di daerah kuring. Ketingali cai lencang, nu pating kurilap, kasorotan ku lampu-lampu imah. Peuting eta hawa teh karasana tiris pisan. Nepikeun ka karasa tiisna nusuk kana tulang-tulang. Malah mah jaket anu dipake ku kuring oge teu bisa ngahaneutan awak kuring. Bakating ku tiisna peuting harita. Seperti biasa, kuring balik di tempat gawe. Kaayana peuting harita asa simpet diiseun pisan. Cekna pikir kuring mah sigana hal eta teh ku alatan geus peuting jeung cuaca rada murubui hujan. Jadi sigana mah jelema teh leuwih milih caricing wae di imah. Tangtuna oge leuwih haneut. Tibatan kaayaan di luar imah. Kuring leumpang rurusuhan. Maksudna sangkan leuwih tereh nepi ka kosan kuring. Nu harita tempatna tepati jauh di tempat gawe. Poe harita memang capek pisan karasana. Soalna loba pisan jalma nu datang ngadonda lahar ka restoran tempat kuring gawe. Na pikiran kuring harita bari lempang. Nu aya ukur hayang gerah nepi ka kosan. Hayang gerah ngagoler. Ngareureuhkeun ka capek. Malahan mah teu kapikiran saeutik oge keur mandi atawa ngabersihan heula awak. Kuring cicing di kosan teh jeung saurang babaturan anu ngaranna Aan. Manehna teh mahasiswa semester akhir anu kabeneran deui. Babaturan saangkatan kuring bahasa keur SMA. Kuring duaan kuliah teh bari digawe. Nya maksudna supaya boga tambahan keur biaya hirup cicing di Bandung. Tapi kurang leuwih sabulan ka tukang, si Aan mah kaluar gawena teh teu dituluykeun. Nya alasanna mah manehna teh hayang fokus heula ngerjakeun tugas akhir di kampusna. Singkat carita, satepina di kosan
Kuring ningali si Aan keur anteng lalajo TV. An, geus dahar can. Urang mawa sangu goreng ye ti Mang Ato bisa erek. Ditanya kitu teh, si Aan malah repewe tenemalan. Bari terus neuteup kana TV di hareupeunana anu keur didalajoan harita. Nya akhirna mah kuring oge indit we ka dapur. Kosan anu kukuring di Cicingan teh memang bangunan nama siga imah. Anu di jerona aya sababaraha hiji kamar. Nya lamun ditinggal imah siga imah kontrakan. Malahan mah geus asa siga imah sorangan we. Cenama eta imah teh bangunan anyar dibangun. Jeung kakara kuring duaan anu ngeusian. Atawa anu ngakos di eta imah teh. Sanggeus mawa piring jeung sendok, kuring langsung indit ke ruang TV. Harita kuring langsung diuk dina kursi anu posisina rada jauh tina TV. Jadi posisi si Aan teh nonggongan kuring. Jeung deui da memang kuring mah geus biasa. Lamun barang dahar teh sok rajin bari lalajo TV. Pas keur nikmatna barang dahar, kuring kagerewakeun ku pola si Aan nu harita ujug-ujug seuri nya kakak. Sababaraha kali manehna seseurian, malah mah seurina nepi ka ngajelengeng kadengena ku ceuli. Asa aneh, kunaon si Aan teh? Acarana tepi ka seurieun kieu, tapi si eta mah bisa seseurian nepi ka kituna. Nah keur SMS-an kitu jeung kabogohna. Ningali kitu, kuring teu mikir nu aneh-aneh. Sanggeus meakeun dahareun anu diopi, nya kuring ge langsung we ngincit muru ka kamar. Bari mawa HP nu aya dina kantong, nya kuring ge asup ka kamar. Pas pantau kamar dibuka, kacida kuring ruasna. Lantaran ningali si Aan anu keur ngagoler dina kasur bari ngeukepan bantal guling. Ceuk pikir kuring, nah iraha asup ka kamarna. Pancik kene si Aan teh keur lalajo TV di ruang tengah. Ningali kejadian kitu ngadadak bulu-bulu kuring muringkak. Keur kuring ngahulang hareupeun panto kamar, kuring kageuing ku HP nu ngageter. Bari aya pemberitahuan pesen anu asup. Nya tidinya langsung wae kuring muka pesen eta. Pas dibaca eusina, "Mang, hampura, kuring karek bisa balik ka kosan isukan.
Soalnya kabeakeun tiket euy. Waduh. Tidinya kuring karek inget. Yen kuring di kosan teh sorangan. Sabab si Aan teh keur balik ka imah kolotna geus kana 3 poena. Leket teh tidinya awak kuring ngadadak leuleus keluar ke sang tiis. Bari teu parugu pamolah kudu kumaha. Erek ngagorowok ge teu bisa. Asa berat ngaluarkeun sorat teh. Ngadadak suku kuring beuki leuleus ka rasana. Sabab kadenge deui sora jelmaan si Aan anu seuring ngabarak katak satarikna. Malah beuki lila eta sora seurina teh asa beuki tarik pisan kadengena. Nya kuring oge ngawanikeun maneh ngareret ka jalmaan si Aan anu aya persis hareupeun kuring. Katingali si Aan teh keur nonggongan kuring. Bari saterusna lalaunan sirahna ngalieu ka kuring. Pas katingali beungeutna eta jelmaan si Aan teh ujug-ujug seuri bari panona muncerang ka kuring. Anu namahan kasieun keur kuring eta makhluk teh ngalieukna henteu jeung awakna. Tapi ukur sirahna anu muter murilit beheungna nepikeun ka sirahna mali ka kuring. Tidinya langsung wae kuring malikeun awak. Nihatna rek lumpat keluar nyingkahan eta makhluk. Tapi acan oge kuring ngalengkah. Ujug-ujug suku kuring siga aya anu nyekelan. Tidinya kuring ngarasa geus teu walakaya. Awak kadeg-deg bari leuleus usahakeun rek lumpat satarikna. Tapi teu bisa. Da suku karasa berat pisan dicekelan ku eta makhluk. Lepaskeun suku kuring. Nyingkah. Ulah ngaganggu ka kuring. Ampun. Keayaan gitu. Kasian beuki nambahan deui. Sabab kadenge aya suara anu ngomong. Mana daharunana? Mana daharunana? Bentauri. Bentauri. Akhirna kuring ngawanikeun maneh deui ningali ka tukang. Maksudna rek ningali eta makhluk anu nyekelan suku kuring teh. Tapi kacida kuring reuasna. Jantung karasana asa coplok. Sabab ningali makhluk anu tadi nyamur jadi si Aan teh. Gening ayeuna mah geus robah. Anu katingali ku kuring
Kuring ningali awak anu pinuku getih bari usirahan. Makhluk naon anjeun teh? Ulah ngaganggu kuring. Nyingka. Keur kaayaan kitu kasieun namahan deui. Sabab ujug-ujug aya sirah anu ragrag ti luhur. Eta sirah ragragna pas pisan dina suku kuring. Katinggalina eta sirah teh semu seuri. Bari molotot seukeut ka kuring. Harita bari awak ngeus teu walakaya. Ya kuring babacaan ayat Quran sabisa-bisa. Nepi ka akhirna kuring oge teu inget di dunia alam. Sadar-sadar kuring dihudangkeun ku si Aan. Bari kaayaan di luar imah geus caraang. Nanakeun harita waktu geus beurang. Jar, udang. Naon ari maneh? Kalah kasare di lawang kamar ieu, udang. Alhamdulillah. An, asli maneh ieu teh An? Nya heueuh atuh ieu urang. Nah naon atuh ari maneh? Ai maneh kunaon siga nu bingung kitu? Nya kuring oge nyaritakeun kejadian anu kaalaman ku kuring peuting tadi ka si Aan. Nepi ka akhirna si Aan ge ngajak kuring ngawanikeun ngobrolkeun hal eta kanu boga kontrakan. Sanggeus diobrolkeun kanu boga kontrakan, kuring duaan meunang keterangan ti manehna. Yen memang baheula basa keur ngabangun imah eta teh aya kejadian anu hese dipohokeun ku nu boga imah eta. Nya eta aya salah saurang pagawe bangunan anu maot alatan ragrag ti luhur genteng nepikeun ka sirahna potong malitek. Sabab cenah memang sigana ragrag kahandapna teh posisina sirah heula. Nyatang tuai harita teh maot di tempat kejadian. Sanggeus nyaho kitu mah nya akhirna kuring jeung si Aan ge pindah di imah kontrakan eta.